nya kalem jam 10 pokoknya mah jadi lah nya mau ngecewakeun mama atuh yang penting mah sip lah kapila we biasa ngarah eueuh sasaha ngarah jongjon nya biasa we kana motor kana mobil mah da bisi kapanggihkeun aya motor mah moal nyahoeun disangkana teh rek ngojek tukang ojek teh apa meureunna bisa kalau cas galecasnya say iya sip omat jam 10 tungguan we di jalan arek make rompi jadi genahnya disangkana teh ngojek padahal salingkuh ya iya siap saja ya assalamualaikum Weh, rek naon lo gawe ka dieu ngaganggu pisan.